Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pasanggiri Sirung Sunda Pinilih minangka agenda tahunan dina widang apresiasi bahasa jeung sastra Sunda di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta kanggo jenjang SD, SMP, sareng MTS. Tumali jeung kaayaan pandemi COVID-19, PSBB dina tahun ieu dilaksanakeun secara virtual. Salajengna sim kuring selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta umajak hayu urang sukseskeun ieu acara sadayana sakola ngintunkeun wakilna. Apelere numpak kuda nu numpak menigaraya. Salaku nonoman Sunda kudu bisa bahasa Sunda. PSPP mangrupakeun tarekah dina raraga ngaraksa jeung ngariksa bahasa Sunda di Kabupaten Purwakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.